Lain gitu, heng. Kudu dibiasakeun. Kudu tanginas. Udang teh ulah kaberangan wae. Emang kamu udang kaberangan kenaon kitu bah? Ih, ya, heng. Lamun udangna kaberangan, rezekina di dahan ayam. Bae ah, kayak matoli nage detik dia mau meakeun saboboko. Hah? Usaha hese usum lockdown kieu mah. Ki, Bul, naon? usum lockdown kieu ente usaha kanu naon? Urang mah dagang bubuahan aja angkot. Halus atuh. Halus kumaha ieu maneh? Dagang sapoe urang mah ditonyok ku penumpang. Nah, Teu pira urang teh dagang salak jeung takalna. Daun kelapa, tangkal kelapa, tangkal kelapa, cai kelapa, kebon kelapa. Sama lagu teh catruk. Matakna ge ye ngapalkeun lagu teh. Teh tingali batur mah geus rekaman. Don, ente langsung nyelupin orang di batur. Da urang teh tara nyelupin ente di batur. Aku mah gitu. Batur saturuk ente iraha. Naon, Don? Mana utun aya suka diculik. Don, Naon atuh? atuh ngaranna teh ulah meulingan wae lembur. Nu ngaranna ge Kantipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Urang kudu nguriling ka kabeh lembur, meh apal situasina. Sieun utun mah. Sieun kunaon ari maneh utun? Sieun jurig. Jurig we sieun ku maneh. Kan ayeuna teh malam Jumaah, Oh. makaning musim corona. Nya, Kamari ge loba nu maraot ku corona. maneh mah ku jurig wae utun sieun. Maneh kali-kali mah gerang ngaca. Ningali beungeut maneh dina kaca. Emang kumaha kitu banget utun? Kapan beungeut mah teh siga jurig? Hah?